ujub rawan ku ikhlas jeung ku dzikril minna tutur sadaya kanikmatan da keningian teh kanikmatan teh sadayana ti Allah. Naon nu kudu diujubkeun ku maneh si awak, naon nu kudu dibanggakeun ku maneh si awak. Ya kastidoi nadrillahil azim bi asrori hala buruzil ibadah minhu ya Allah nu ngahadirkeun ka maneh bisa ibadah teh make kudu aja ujub maneh bisa sedekah teh saha ngahadirkeun rezeki teh ka maneh teh Allah maneh bisa pangbangunkeun masjid teh saha eta teh nu mere duit ka maneh teh Allah maneh bisa ngabangunkeun pasantren teh saha maneh teh nu mere eta rezeki usaha maneh dibere jalan maneh boga tanah maneh boga sawah maneh boga toko meunang saha eta teh Allah moal aya ujub moal aya riya tuh nutur sakabeh kanikmatan teh ti Allah sadayana ti Allah bentos kembalikeun sadayana bahwa ieu teh ti Allah. Dina nalika urang ibadah, baik ibadah salat, ibadah sedekah, ibadah puasa, ibadah zakat. Pan urang mah matak sedekah jog sok asa urang pang sedekahna ge. Boga rasa ti urang. Urang ngabangun hiji majelis di tempat anu beuh eta ustad beak dicarekan ke urang. Tad mah atuh bener pan ieu teh beak 100 juta. Geus leungit ganjaranna. Leungit ganjaranna. Sedekah mah geus kudu diinget-inget pikeun siga ngisi. Rek hejo rek beureum geus. Oh, ieu mah. Tad. Ya, aya perlu ya. Ustaz kudu milu ya. Abdi nuju teu biasa ya teh. Dia mah tidak tahu terima kasih. Sadoratur teh ieu. Apa teh? Di batur mah ieu teh geus disebutna ge si Haji Wow. Di batur mah disebut si Haji Wow. Nek hargaan ka aing balik ku aing teh dibangun teh sabaraha teh 150 juta. Leungit aya. قال محمد هو ابن مالكي أحمد رب الله خير مالكي مصليا على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا.